Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun tales nu ngajawab salam manila leles. Ngan daun salamna daun talesna ulah dibarengan jeung kentang lelesna bari mikiran henteu. Gaduh hutang gaduh hoyong lunas hoyong bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada nuran bihi min nurihi ammal huda. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi syurafa. Rabbi israh lana sudurana amin wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat Quran. Wa qala Nabiullah Muhammad kullu mauludin yuladu alal fitrah al hadits. Wa qala kisyair wahbub nabiyyaka thumma azim qadrahu wa bakhal bidinika ma yurabika ma samu kahartos henteu mantesan maroloho jeung cinta ka nabi agungkeun martabatna jeung peditna agama nu matak dosana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung dipayun ayo urang sami-sami muji ka Gusti anu Maha Suci disarengan ku syukur kadat Allah anu Maha Ghafur anu mana alhamdulillah dina waktos anu ayeuna urang sadaya tiasa kempel ngariung himpak merbayak sadina ieu tempat anu insyaallah mulia dina raraga peringatan hari besar Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kempel riung urang sadaya singajantenkeun kekempelan anu aya dina ridho jeung rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat kali salamna sapapaosna dikocor golontorkeun ka junjunan alam kersana habibana wa nabiyanal karim Kangjeng Nabi Muhammad kapula wargina ka para sahabatna ka para tabiin tabiatna tur para dugi ka urang sadaya anu janten umatna pamudah-mudahan jaga dina dintenan kiamah urang sadaya digupai ku syafaatul udmati mantenanana amin ya Allah ya rabbal
anu kupribados tibi kahormat sahibul fadilah sadaya para alimil ulama wal juama tokoh masyarakat wabil khusus guru urang sadaya kasepuhan pondok pesantren Miftahus Saadah oge anu kupribados tibi kahormat Bapak Ketua MUI Sinareng sadaya rombonganana mudah-mudahan urang doakeun heula para kiai sing diparanjangkeun yuswana amin sing ditambi-tambi barokah ilmuna sing ditambi-tambi barokah rezekina oke mudah-mudahan sing ditambi-tambi santrina oke mudah-mudahan santri anu araraya sing dijantankeun santri anu penerus para alimil ulama ilmuna maranfaat dunia rawuh akhirat anu kupribados tibi kahormat sahibul wilayah kersana Bapak Kepala Desa Sinareng sadaya rombonganana doakeun eta ge sami mudah-mudahan sing janten pemimpin anu amanah sing janten pemimpin anu adil sing janten pemimpin anu mengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadina oke mudah-mudahan pada nyalon sakali deui mudah-mudahan sing kapilih deui paku kudu pemasukan di bang promosikeun anu kupribados tibi kahormat sadaya para jamaah ibu-ibu bapak-bapak para pemuda oge teu hilap wabil khusus ka ketua Karang Taruna oge sadaya reng-rengan di Karang Taruna dusun masing-masing oge sadaya para santri anu hadir dina wengi ayeuna teu aya sanes urang sadaya bade memperingati kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kempel riung urang sadaya aya dina rahmatna Allah subhanahu wa taala oke teh hilap ka kersana Al Mukarram anu bade masihan tausiah ka urang sadaya di palihan Tasikmalaya duka tos aya di Lakasi duka teu acan sami nu kupribados tibi kahormat oke nu kupribados tibi kahormat ingkang rai anu solehat mudah-mudahan sing janten istri anu solehat oke anu kupribados tibi kahormat Bapak sound system ieu teh gede jasana sabab sound system mah batur can aya manehna mah geus manggulan ka dieu sosoranganan batur balik ge manehna mah beberes doakeun nya Kang sing barokah keun bae dak keur atur ieu keur usaha jiga kuring hadirin wal hadirat rahimakumullah anu kupribados tibi kahormat hilap tinggalin hiji deui seluruh anggota panitia anu parantos ngiring mensukseskan ieu acara dikawit dugikeun ka waktos anu ayeuna sadaya pengorbananana baik hartana baik materina tanagina mudah-mudahan sing dijantengkeun amal anu ditampi di payeunan Allah subhanahu wa taala keundang ngaranna ge panitia boro-boro hajat anu umum hajat pribadi masok loba anu ngomong leres teh ibu-ibu biasa nama nu osok mah nu tara matara sok ditanya das di mana tas tinu pangatas tinu kawinan jeung naon cenah parasmanana jeung angen helm naon angen helm teh endog dipotongan boro-boro hajat anu umum cacak-cacak hajat pribadi ge loba anu ngomong matakeun panitia sing sabar loba anu ngomongkeun keun bae nu penting ieu acara terlaksana dengan sukses amin alhamdulillah para jamaah sadayana anu hadir dina waktos anu ayeuna katingali seueur ti berbagai daerah aya ti berbagai dusun ti berbagai RT aya ieu teh nandakeun bahwa urang sadaya peduli kana syiar agamana Allah subhanahu sabab saur katerangan ngajelaskeun la islama illa bil jamaah aya agama Islam kecuali rereongan kecuali berjamaah urang sadaya sebagai manusia sebagai makhluk sosial diharuskeun sadayana singker sasarengan sadaya manusia sing saperti kal jasadil wahid sapertos jasad anu sahih ibu bapak punten di mana lapar naon anu sok protes naon nu sok protes
lambut patuangan beteng leres beteng laporan ka pemimpin sa pemimpin dina awak urang nyaeta teh atawa cek beteng teh tak lapar tak cek otak marentahkeun ka suku indit atuh ka dapur neangan naon sangu indit tah suku teh ka mana ka dapur di tengah perjalanan otak teu eureun marentah kana mata dempok bisi kumaha bisi ditajong geus tepikeun kana tempat dahar can beres eta otak marentah kana leungeun siuk atuh naonna sangukna can beres tina nitah kana leungeun ternyata otak nitah kana irung ditah diambean naonna sanguna bisi kumaha bisi hasil. Itulah kekompakan can beres keneh geus aya piring geus aya sangu dina luhureun piring geus tinggal dahar otak marentah deui kana leungeun bebeskeun kana naon tah sungut kana naon cenah bebaskeun kana sangu bebaskeun kana sangu huapkeun kana naon kana sungut can beres keneh wae ternyata sungut dititah ngagayem deui ku otak gayem atuh gayem cek otak teh kana sungut digayem asup kana beuteung kira-kira wareg henteu berarti sebagai makhluk sosial kudu aya nu dingaranan aya ketuana aya anggotana nu nitahna aya tapi kade tong leupas tina setiap persatuan pasti aya perbeda laras teh ayeuna sadayana bersatu tapi kabeh beda-beda perbedaan ulah dijadikan percerai-berai perbedaan ulah dijadikan permusuhan perbedaan ulah sampaikan ka jadi pajauh-jauh jeung dulur teu daek jeung tatangga para kana hutang hese geus kadinya deui wae ye ngaran perbedaan ulah dijadikan papase sok ayeuna ibu perbedaan adalah suatu keindahan bisi teu percaya ngaran di dieu kabeh beda-beda leres henteu coba lamun di alam dunia kabeh ngaran Udin misalnya aya Mang Udin aya Mang Udin aya Mang Udin santri aya Mang Udin orang tokoh tah Mang Udin sing panjang yuswana ya ibu lamun ngaran Udin kabeh kira-kirana bakal alus mah Ki Udin kawin jeung Neng Udin engke teh boga anakna Jang Udin tuluy dek disunatan ngayakeun acara pangajianana Ustad Udin mubalig korina nyaeta Ustad penceramahna Neng lieur kabeh leres mata kadek setiap persatuan pasti aya perbedaan dijadikan keindahan riweuh atuh kabeh akur mangaran kabeh ngaran Agus lieur atuh eueuh mata kabeh ge ngaran teh beda mata cek pakuwu tadi sok ayeuna mah engke di mana pilihan mah kajen teuing beda-beda oge urang masing boga prinsip jika dina iklan geuninganan teh botol sosro apa henteu aing mah jika utara lalajo apapun makanannya minumnya teh botol laras henteu apapun pilihannya nu penting bisa ngamajukeun siarna agama tah eta ek saha wae anu mimpin rek orang mana bae anu mimpin nu penting cek tadi ge asalnya kanu jadi matak alhamdulillah pakuwu eta teh katingali simbolnya kanu jadi rakyat ayeuna keur aya hadir pengajian hadir di tengah-tengah urang sadaya pirakumun teh hadir mah ku aing diteang beureun ka belah ditu ieu matak ari ngaran kuwu ngaran lurah ngaran aparat desa mah eta teh pengayomi masyarakat aya janda diuruskeun komo lamun janda pirang mah karesep kuwu eta mah kuda yang mana tuan senangi kuda yang putih di dalam kandang
janda mana paku senangi, janda yang putih berambut pirang. Aing mengaji nage kitunya we bahelah karep teuing aing mah nu penting mah dibayar we lah dang geus geus kitu nu ngaos mangke di deui ieu mah cuman sebatas ngalebetan unggul. Nomor kedua, perbedaan ulah dijadikeun perselisihan. Tingali ibu beda pandangan tapi tegarelut. Contoh urang memandang nang kaasak ya bisa percaya cek mata ari nang kaasak warnana naon? Jawab atuh dananya. Cek mata lamun nang kaasak warnana naon? Leres. Cek ceuli protes teu setuju mata. Cek aing mah nang kaasak mah lain koneng cek ceuli teh tapi di mana murag kumaha? Magedebluk. Leres. Eta cek mata eta cek ceuli nang kaasak teh ngagedebluk. Cek irung protes deui wae. Setuju ceuli cek aing mah nang kaasak teh lamun kumaha seungit eta cek lisan cek lambe cek letah teh setuju deui bae cek aing teh setuju nang kaasak mah nyaeta di mana diasaan rasana kumaha. Amis pernah henteu ayeuna ningali irung nyeleding kana ceuli? Pernah henteu ningali letah ngajebian kana ceuli? Teu aya. Mata kadek perbedaan ulah dijadikan sebagai ayeuna permusuhan tapi perbedaan dijadikan sebagai keindahan. Sadayana berbeda-beda dongkap ka ieu tempat tapi satu tujuan nyaeta sejak ngahugungkeun sejak mahabbah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sadayana para jamaah syariatna urang kunuju kempel di dieu calik ge dina luhur amparan dina luhur deklit urut moe pare urut moe kopi garateuh ge balik teh tapi hakikat nama ieu urang sadaya teh keur kumpul dina surgana Allah Subhanahu wa taala. Cek saha Agus maneh wawanian ngobrol gitu cek Sirri As-Sakhoti aya kateranganna dina kitab Madarijis Su'ud halaman 16 buka bisa percaya. Mata percaya wae percaya. Man qasada maudian yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya raudatan min riyadil jannah. Saha jalma anu datang ka hiji tempat pangaosan bari eta tempat teh dibacakeun maulid nabi, tempat eta teh dibacakeun nya eta sejarah Kangjeng Rasul, mangka kaya-kaya eta jalma keur kumpul di surgana Allah Subhanahu. Kenapa Sirri As-Sakhoti memberikan fatwa yang begitu indah? Li'annahu ma qasada dzalika illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Sabab jalma indit nanti imah menuju ke eta tempat aya deui iwalti mahabbah ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ya ibu mata kurang ka dieu teh dasarna cinta. Dasarna naon cenah? Cinta urang gaduh teh cinta. Ya lamun pamuda mah atau para santri kena cinta teh pangbeuki mah. Sebab cek aya paribahasa ketika cinta bersemi maka ingin bertemu walau dalam mimpi. Ayeuna ibu gaduh cinta, abi rek naros lamun cinta teh bogoh ayeuna teh. Ibu bogoh teh ka salaki ibu. Lan bogoh, aya ka salaki batur. Halus. Jujur eta mah. Bapak-bapak, bogoh teh ka salaki bapak. Salah euy. Ngecek eta mah ngecek. Bapak bogoh teh ka istri bapak. Ari ka istri batur bogoh teh. Dalam sip halus. Halus didukung dari bogoh mah kudu ka batur. Ada ieu depan mata ibu hati-hati tah buang ayeuna geus kanyahoan tah bu si eta tah nu ngaku teh pokona mangke lamun ngomeh HP teh bebeja tah eta teh berarti keur naon dah terselingkuh cenah euy tah pang tarikna dengukeun sia bapak-bapak untung urang nanti lain bapak-bapak euy ya kade sadayana ge dasarna rasa cinta.
berarti ketika urang hoyong di aku hoyong dugikeun ka kenging derajat anu luhur aya sanes iwalti sing pinuhan hate kurasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Barometer cinta aya sababaraha anu ngartikeun hiji diantarana nyaeta man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Sajalma anu resep kana hiji perkara sok loba omongkeun leres. Sok ibu-ibu bisi teu percaya ibu hayang meuli kalung da eta geus ka bapana teh bapana gara teu beuheung. Gagaro we eta teh. Ari bapana teu ngarti mah kunaon cenah mama. Ayo nu ngarti mah oh meureunanan hayangeun naon? Hayangeun kalung pangeulikeun. Leres teh. Mata ketika ayeuna barometerna cinta nya eta sok seueur ngomongkeun nana. Ih. Aya Kang Nana. Sok bawa wae euy. Keun aya lasing panjang yuswana nya Kang Nana. Ari Kang Nana makan sae aya na pangajian ka bawah. Ajengan cenah muat pamajikan saha pamajikan anak pamajikan ajengan ya kade urang masing pinuhan kurasa cinta diantarana cinta teh sing loba ngomongkeun ka Kangjeng diantarana sing sering baca sholawat sholatullah salam ala toha rasulillah sholatullah ngaji ulah ngoprek komola munti berak guys ieu mah geus lah ditulikeun nya latih tulikeun lah geus eta mah geus kamari poe Senen Muharraman katalan teu mata kade urang teh sing loba macakeun sholawat sabab sakali maca sholawat pahalana ti Allah nyaeta 10 maca sholawat pahalana nyaeta 100 maca sholawat pahalana 1000 bahkan tidak terbilang. Allah merintahkan sholawat Allah na sholawat tapi Allah merintahkan sholat Allah na teu sholat Allah merintahkan zakat Allah na teu zakat tapi ketika Allah memerintahkan sholawat Allah nage macakeun sholawat mana dauhan Allah dina Al-Quran anu tadi dibacakeun innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad. Oh sok tara sholawatan ibu-ibu sok sholawatan dara engke mah di mana-mana keur ngagerus cabe teh sholawatan budak ieu mah ngagerus cabe sambala do rasa setan teu panas engke mah ganti ku sholawatan Bu nya gentos ku sholawatan ya Rasulullah salamun alaiki ya Rabbi asa ni wadaroji bapanan ong ahli so kira ibu ajaran maca sholawatan manggeunaheun mata kadekeun ngasuh budak ge ajarkeun maca sholawat lamun urang hirup hayang barokah mangga sok sing daek hiji zikir ka Gusti nomor kadua sing daek maca Al-Qur'an nomor katilu sing daek sholawat lagukeun ulah ek mayar sabaraha ek nyawer moal pakuwu ek dibere lagam ikan dalam kolam ya pakuwu ek nyawer ka dieu pakuwu oh siap. Jika ingin melihat ikan di dalam kolam bersihkan dulu kolamnya dari kotoran. Jika ingin hidupmu aman, tentram dan nyaman,
perbanyak zikir, baca Quran, sholawatan. Jangan dulu, jangan bermaksiat, karena maksiat celaka dunia akhirat. Sudah dulu, mari kita tobat, karena bertobat selamat dunia. Ngen ahen teh, nyawer mau itu legenda aing mah. Bung, ya orang hayang salamet, hirup hayang aman, hirup hayang tentram dan nyaman, lobakeun dzikir ka Gusti. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sadayana ketentraman hate aya dina dzikir ka Gusti. Nomor kedua, seueurkeun maca Al-Qur'an. Aros sok di dieu tara maca Qur'an. Osok sakapeung alhamdulillah. Nomor katilu, seueurkeun maca sholat. Berarti urang sadaya barometer cinta nomor kahiji sing seueur emut ka Kangjeng. Kunaon pangna urang kudu emut ka Kangjeng Nabi? Sabab isukan di alam akhirat ketika urang ayeuna di dunia emut ka Kangjeng Rasul, maka Kangjeng Rasul bakal emutin ka urang sadaya insya. Urang mah ari diinget-inget ku batur hayang, ari inget-inget ka batur kumaha? Tara leres. Ari dibere ku batur hayang, ari mere ka batur kumaha? Tara. Mata ketika urang hoyong digupai ku sabatul udmah, urang nasing seueur emut ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nomor kedua, barometer cinta anu matak nimbulkeun kana kasalametan urang di alam akhirat nyaeta sing daek nurut jeung nurutan. Sing daek naon cenah? Ade sing lain sing daek nurutan ieu. Bandungan sing daek nurut jeung sing daek nurut jeung nurutan. Ulama mengatakan laukana hubbuka shadiqan la ata'ta li annal muhibba liman yuhibbu muti'ah. Andai kata engkau cinta kepada seseorang, maka anjeun bakal nurut ka eta jalma. Tingali ibu contohna budak ibu dititah meuli gas sok daekeun tara. Yang pangmolikeun gas embung mah kagok ieu keur boga pagawean. Teu lila kabogohna nga-SMS, "Aa, tolong dong jemput aku." Kira-kira daekeun moal ngajemput. Daekeun naon dasarna? Karana aya tuh ketika ayeuna urang geus aya rasa cinta wabil khusus ka Kangjeng Rasul, sing daek nurut jeung nurut. Ulah salah cinta udah ieu mah geus puguh anu kudu dipikat cinta teh pamajikan sorangan kalah kabogo ka pamajikan batur. Riweuh atuh riweuh. Leres henteu. Cicing lalaki mah setia teh bohong. Leres teh. Bohong lalaki mah setia teh, ieu termasuk kuing ge setia teh bohong. Daekeun kitu ibu, salaki ibu di mana maot kita nungguan ibu saminggu di pakuburan. Hah. Daekeun moal. Ulah teh atuh 3 poe. Moal sapoe. Boro-boro ketika ditinggalkan bae mah ditanya ke Ustaz, aduh Ustaz dia teu kuat aya we paku nanya paku ngalayan kunaonkeun sing sobar tuh aya janda mana hari ka janda mah pangheulana boro-boro sapoe boro-boro 7 poe 3 poe kadang-kadang sajam ge geus ditawaran janda mah kumaha deui tah cenghar deui leres henteu. Ieu kadek mata cinta urang sing bener ulah salah boga cinta. Naon sababna ketika urang cintana salah, ketika urang ayeuna resepna salah, kadituna ge bakal jadi salah. Sok budak urang tingali keresep ka Iwan Fals di imah masang poster Iwan Fals ngalagukeun ge lagu naon tah? Iwan Fals oh iya bongkar. Nah eta geus aya tulukeun nyawer tadi ge. Ieu resep ka Iwan Fals tepikeun ka ngaran diganti Memet jadi Memet Fals. Teu pan saking resep ka saha eta teh? Ka Iwan Fals aya nu resep ka Roma Irama da salah dina
cinta bapak-bapak hayang jadi ayah godegan keur sasapu tapi kan kahayang jika gaya Roma iraha sok ibu ge salah cinta sok nurutan keur usum ineke koe Serawati geuningan anu make tiungna teh nu nyekek geuning Bu baheula geuning keur usum ibu resep meuli wae tiung nu nyekek ibu teu bisa naon teu bisa make na pageuh teuing eungap maot wae ka ditunana teu da ieu mah sok salah karesep atuh da naon sababna salah karesep sok salah ari tiung ka luhur dipake ari ka handap bajuna merecet tiungna di bukan tiung bukeuna dibengket bajuna merecet ping-ping kawas lepet hayang katingali huntu lempengkeun ulah Bapak yang mungkin siap nanggung jawab dosana tuh bisa nanggung jawab dosana Pak yang mungkin siap ini lempengkeun kali deh bukeuna dibengket bajuna merecet ping-ping kawas lepet hayang katingali sholatullah salamullah sholatullah gila jeng sumpah apa ngeresong di palihan tasik lillah sholatullah salam ala toha rasulillah sholatullah ala yasin hiji barometer cinta teh nyaeta sering ngobrolkeun junjunan alam nomor kadua sing daek nurut jeung nurutan nurut berarti hartina turut karena parentah Kangjeng Rasul mana diantawisna parentah Kangjeng Rasul urang candak hiji ittaqillaha haitsuma kunta kade anjeun sing bertakwa di mana bae anjeun ayana berarti parentah Rasul cek Rasul teh hiji urang teh sing jadi jalma anu takwa jadi jalma naon cenah takwa lamun ibu jeung bapak cinta ka Rasul berarti daek nurutnya eta jadi jalma anu takwa takwa teh naon ngalakonan parentah Allah nebihan larangan Gusti intina ngaran takwa teh sing daek ibad sing daek naon cenah kunaon geuning takwa nu paling diutamakeun sabab saur Kangjeng Rasul nyaeta bahkan dawuh Allah dina Al-Qur'an inna akramakum indallahi atqakum pangmulya-mulyana derajat anjeun di pandangan Allah mah nyaeta jadi jalmi anu tak punten ibu bapak sadayana ari derajat katakwaan munggu jalma mah beda-beda mulyana jalma mah ceuk hiji jalma teh ku sabab loba naon loba duit leres teu maaf duit tidak dijadikan bahan untuk kemuliaan naon sababna dunia mah moal dibau ibu rek nanya ya ke ibu gaduh gelang teu aing mah nu rada leutik atuh kalung anting atuh anting cincin pamajikan saha eta aing mah euy mikir euy bapak-bapak tah ieu mah urang ngalamun ya Bu ngalamun ibu lamun gaduh gelang maot dicandak moal dikamanakeun nolong euy geus paeh orang dieu kanjat kena ngajual gelang ngapasang dikamanakeun jawabanana teu nyaho jawabanna kumaha cenah teu kan ibuna geus naon tak itu ya mata ketika contoh ibu boga gelang meureun ya sugan meureun ketika urang maut meureun di urusanan eta gelang teh kudu jadi salaki meureun dipake kaalusan pake sedekah lamun salaki nanu bageut palepas salaki na teh kalaka dijual dipake kawin deui ka babaturan ibu geuning nu dina WA sok kira ajaran mata
dunia mah teu jadi barometer katakwaan kamuliaan di pandangan Gusti. Cek ibu teh atau cek papa yo nu pangmulia nama di mana-mana ayeuna boga beungeut atawa boga beungeut kaset atawa geulis. Bohong teu ibu. Naon sababna tingali ibu ayeuna geus keriput, tingali bapak ayeuna geus kumaha, geus karing nyuwud kulit pipi. Sok ibu baheula mah geura ibu teh meuni kenceng. Susu ge jiga endog menang hulu bae nama geus tidak jiga menang ngadadar. Meureun sugahan teh apa teu pernah milikan abdi mah. Ieu mah cek perkiraan meureun. Eta sadayana ge berbeda teu aya deui iwalti anu paling mulia nya eta iwalti katakwaan. Urang hoyong alim dari jalma nu takwa. Bejaan ulah jalana bejaan saur dina kitab Ta'limal Muta'allim ngajelaskeun innama syarafal ilmu likaunihi wasilatan ila taqwa. Pangna ayeuna ilmu bisa jadi mulia sebab ilmu bisa jadi wasilah kana katakwaan. Usul fikih mengatakan al wasail hukmul maqasid. Ketika ayeuna aya hiji hukum tuluy deui didinya aya wasilahna, maka didinya wasilah bisa dijadikeun sekedar kana pamaksudan. Berarti ketika urang hoyong mulia urangna sing boga ilmu ta eta. Intina nama urang teh sing daek ngaji, sing daek ngahos, sing daek naon cenah Bu? Ya ayeuna hadir lobaan ngan wayahna ulah ngan saukur muludan nungkul. Hadiran pangaosan di mana bae ayana beda ayeuna di dieu keur muludan hadiran engke di tonggo pangajian hadiran di belah mana ketika kongan sok hadiran urang seueurkeun milarian berarti jelas zaman boga ilmu bakal bisa ibadah. Ketika bisa ibadah bakal menang gelar takwa di pandangan Gusti. Berarti intina urang sadaya sing boga ilmu heula geus boga ilmu amalkeun geus diamalkeun insyaallah urang bakal jadi jalma anu takwa di pandangan Allah Subhanahu. Matak sing daek ngaji ieu mah meuni teu daek ngaji ek mah santrenkeun budak ka pasantren ge embung aing mah cenah bongan di pasantren mah budak santri ge loba nu budug. Yo ibu budug ge barokah kuring bisa ngobrol kieu teh ladang naon? Ngaji ge. Ladang budug. Sok bisi rek ditempo ieu sawah kuring. Eueuh tabak budug. Eueuh. Alhamdulillah. Ayeuna mah ya ibu kade barokah ibu boga budak ibu di pasantren hek budug nage barokah. Naon sababna? Sabab ibu di mana isukan asup ka surga maka bakal disapaatan kubu budak sapaatan ku budug. Karek ngadangu euy budug bisa nyapaatan disapaatan ku budak anu masantren. Ya ari budug teh eta teh kanikmatan di Gusti Allah ngan sing emut aya deui panyakit anu mematikan iwalti budug euy. Bisi teu percaya santri naik kana tangkal kalapa poho lain santri keur naik budug gatel di karo murag maut ka handap. Berarti budug teh penyakit anu mematikan. Eta teh budug ge ngeunah geura tingali santri euy. Eueuh deui kanikmatan di mana santri geus dibere budug isuk-isuk gagaro. Di madrasah gagaro komo lamun geus pas bobogaan mari kieu ya pokona nama geus balik-balik teh lempang teh egan lapeureun tah matak barokah budugna ge barok matak sing daek urang jadi boga budak anu budak naon euy boga budak anu soleh ulah nu budug boga budak anu soleh ade ieu hiji urang sing daek neangan kade ieu ulah sok kabawakeun ku sakaba-kaba ulah kabawakeun ku zaman nitip bisi komo ayeuna loba pemahaman-pemahaman nu sesat. Indonesia punya histori, Indonesia punya cerita, Indonesia pasar laku di mana-mana. Bisi terpercaya ibu setiap acan kamari bulan Ramadan usum lato-lato tak tektok di mana-mana. Laras enggak? Tapi kan kau bapak-bapak malam Jumat tak tektok di kamar. Laras enggak? Yo ibu eta teh geuninganan tak tektok lato-lato kabeh kepengaruhan meuli kalau teu budak main naon tah. Sebelum lato-lato datang aya virus cepet
Apa si cepek? Anu si cepek teh di mana ditanya kamu nanya? Ngana eta minggu. Kamu bertanya-tanya. Abdi pernah ibu abdi pernah katipu, abdi nanya budak ya zaman hari tak kerusuh. Jang tas di mana kamu nanya? Ibu lamun budak, lamun ibu boga budak jika kitu kira-kira eta ku ibu rek kumaha? Ibu teh neneangan budak kemana-mana, hari budak teh datang sore-sore ditanyakan ku indungna, jang si atas di mana? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Kan berenang eta teh beren hayang kumaha? Hayang nonjok budak gitu teh, nu geuleuh aki-aki miluan. Ditanya aki-aki tas di masjid, kita di mana kamu nanya? Aki-aki ku aing dijawab si amun aki mun asup kana liang kubur engke ditanya ku malaikat nanya marrabuka saha pangeran anjeun ku aki dijawab kamu nanya mereunana digendir eta si aki teuy mata kade ulah sok kabawa ku sakaba ulah sok kapengaruhan ku zaman keunda eta mah ngaranna ge mainan ari ngaran mainan masuk leungit deui leres henteu nu paling paur ketika di zaman ayeuna akidah anu sesat dan menyesatkan geus merajalela ka daerah urang sadaya. Naudzubillahi min tingali di Bogor harita di Jakarta aya anu ngaranan Ahmad Mursadek ngaku sebagai saha eta teh ngaku sebagai nabi ngan untung alhamdulillah FBI terus di polisi abri kuat cepat nangkap Ahmad Mursadek diamankeun alhamdulillah geus saeutik penghutana teh geus tepati lila aya deui talia edan ngaku malaikat naon Jibril untung polisi urang cepat nangkap malaikat mata geus aya penangkapan malaikat Jibril ternyata polisi luar negeri acungkan jempol ke polisi Indonesia sebab polisi Indonesia bisa nangkap malaikat heueuh aya wae segala di Indonesia mah mata kadek nitip abdi khususna ka wargi-wargi abdi nu aya di kampung Sembawa urang nitip jagaan akidah sing janten akidah ahlus sunnah wal jamaah ibadah urang ibadah sing sahihah oge mudah-mudahan akhlak urang sing janten akhlakul karimah akhlakul hasanah anu ditampi di pandangan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Geus jam kurang 10 menit tasenya punya tasenya jadi wengi teuing da ayeuna ngaji wengi teuing kadang-kadang suka berangan deui naon dah subuh tapi dah bayar mau balik anu itu mah ketika jam sabaraha ge siap teh Bu siap ketika subuh siap tanyakeun mau balik na siap teu gitu tah keun mangga eta mah ieu mah sanes ngaos ngan mudah-mudahan aya manfaatna urang simpulkeun bae hiji urang ka dieu teh aya sanes maksudna iwalti mengandung cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barometer cinta di antawisna hiji sing daek nyebatkeun junjunan alam buktasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bade ku cara zikir ku cara maos Quran ku cara selawat nomor kadua nya eta urang sadaya sing tiasa nurut jeung nurut kana naon parentahna nurutan kana sadaya akhlak mantena anu sae da yakin mantena diutus ka alam dunia innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak rasul diutus ka alam dunia pikeun nyampurnakeun akhlak bahkan kana khuluqul Quran rasul mah akhlak-akhlakna ge seperti Al-Qur'an dina pada rasul mah teu aya cacadenana anu tiasa mah ku urang diturutan urang teh sing tiasa nurutan kana akhlakna baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakitu anu kapihatur kalangkungan oge kakiranganana hapunten anu saageng-agengna jadi aya kalepatanana eta mah hapunten dina kabodohan sim abdi anu leresna eta mah murni ti Gusti Allah hadani Allah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.